Pelayan manggut kamar di anu rek keluar ti toko, upami dinu sanes temendak, mangga kadiu deui. Rukmini geus teu katempo. Mardi terus keluar asup toko neangan barang anu cocok jeung kahayangna, tapi kusabab pikirana terus kana barang bapana anu rek dijual ku Rukmini, jadi kabeh barang pajangan katingalina goreng kabeh. Lastri geus ngarasa teu tenang, masih loba beliun sejena, tapi hiji ge acan aya anu dibeli ku Mardi. Mardi sorangan tetep sabar pindah keluar asup toko, sabab pamikirna, furnitur bakal dipake lila, jadi kudu sakalian kuat jeung alus. Akhirna kabeh misah rek balanja sorangan-sorangan. Lastri jeung Icih, Udin indit sorangan. Lastri akhirna meli ranjang spring bed ukuran 2 urangan jeung meja rias, Icih malah meli spring bed anu ukuran panggedena, sakaligus meja rias jeung meja kerja. Meja makan jeung lomari baju mah teh dibeli sabab bisi Mardi jadi meli anu Rukmini. Icih ge nyaho barang-barang kulawarga kusuma ueun nu goreng, pedah modalna hungkul geus tingaleun zaman. Udin mah anteng di toko elektronik meli TV, kulkas, magicom, microwave jeung peralatan masak sejena sarta perkasas elektronik make duitna sorangan tanpa sakanyaho sarerea. Udin tukang masak jadi leuwih mentingkeun kabutuhan di dapur. Anu dibeli ku Icih jeung Lastri barang murah knockdown hungkul jadi ngan ukur beyak 8 juta. Lastri oge meli barang murah sabab ngaharapkeun duit di Mardi bakal nyesa, sedangkan Icih lantaran memang tepati resep kana barang-barang mahal jeung mewah. Geus beres Lastri nyampurkeun Mardi anu keur babayar, terus nyarita ka Mardi. Ieu geus burit, lamun teu manggi sofa ukiran, beli sofa Eropa, eta ge alus atawa meli sofa biasa anu penting katingali alus jeung mewah. Kabeh geus dibeli, tinggal sofa, lomari baju, meja makan jeung lomari maenan, eta urusan kuring, tembal Mardi. Lastri ambek, kunaon sih meuni kudu ke kursi ukir, na teu bisa diuk dina kursi biasa, atawa ngahaja di lila sangkan teu buburu pindah. Mardi kerung mikiran omongan Lastri, sabab memang bener ukur dirina anu acan balanja, nu sejen geus bareres. Ningali Mardi hampir kapangaruhan ku Lastri, Udin buburu nyarita. Pa, tungguan heula, Mang Karsidi pasti bakal nelepon. Naha, Mardi nanya, Udin seri, toko anu tadi keresa ngagaleu 11 juta, anu sanes teu acan tangtos, Bapak nawis 12 juta, eta tos pangluhurna, pasti bakal ditawiskeun ka Bapa. Lastri mureleng ka Udin, mane teu ngadenge tadi nini ngomong naon, mending diduruk tibatan didiukan kuma. Udin ngajelaskeun, anjeunna nuju peryogi pisan artos, treuk anu dianggena sewaan, upami teu pajeng dinten ieu, ti mana kangge mayar ongkos treuk, nini sanes jalmi bodo. Sah anu nawis pangluhurna pasti dirontok, sanaos tadi tos kaluar ucap kitu. Lastri manyun, ulah ngarasa pedah maneh dukun terus nyaho sagalana, sifat nini teu kitu, sakali moalnya moal, emah wani ngagorogotan jok kursi lamun bener nini daek ngajual ka urang. Karek oge Lastri parat ngomong, ponsel Mardi disada, telepon ti Karsidi. Kumaha jadi 12 juta teh, Mardi atoh, jadi, di mana barangna? Transfer duitna ka ama, barang bakal langsung diantarkeun ka Villa Bougainville, tembal Karsidi. Mardi buburu ngajawab, kirim heula, karekku kuring dibayar. Sok, tungguan di Villa Bougainville, kuring indit langsung ayuna, cu Karsidi. Mardi ngagabruk ka Udin, maneh bener, emang ngajual ka Bapa, barangna rek langsung diantarkan ka Villa Bougainville. Lastri langsung manyun, beyak atuh duit teh, Udin serika Lastri. Buku maha, cios ngagorogotan jok kursi, tapi Lastri teu ngajawab, panona ukur molototan ka Udin teu kicep-kicep. Udin beki nyahon naon anu dipikahayang ku Lastri, nyaeta sesa duit. Beki Lastri ambek, Udin beki atoh. Sabab sarerea balanja, jadi kabahanana oge hayang narima barang-barangna masing-masing anu dikirim ti sababaraha toko. Villa Bougainville geus beres sagalana, ukur kurang furnitur hungkul, kabeh dekorasi bener-bener makek bahan kualitas alus jeung mewah, ubin marmer herang kawas kaca enteng, lampu kristal gantung, bathtub, shower, wastafel kabeh barang import, hordeng nepi ka karpet geus sadia ka asup lukisan jeung hiasan sejena. Lastri nepi ka kolohok mata simeten, gadona siga nu rek nyoplok bakatku bengong teu percaya kana tetempoana. Mardi oge kaget, terakhir Bapak kadiu acan ka ciri kieu, ubin masih ditutup ku stiker anti gores, lukisan sarta lampu gantung dibarungkus keneh, bener-bener siga istana raja. Sabenerna kabeh hasil rancangan Icih, Salman ukur nita tukang keur ngawujudkeunna, Icih nuntun Udin bari ngaharewos. Kang, abdi masihan gambar ku bahan lokal, sanaos dekorasina teu kaluar tina konsep abdi. Tapi bahana ngalangkungan ekspektasi abdi, ieu sabaraha ratus jutaan Salman seebna. Udin seri, ngaranna oge jelema beung harnyi, keur imah miliaran, ukur beyak ratusan juta mah teu sabaraha. Icih seri bunga, nembe ayuna abdi ningal hasil rancangan abdi ngawujud sampurna tanpa cacat. Udin seri nempo Icih bunga, tapi teu komentar nanaon, dina pikiran Udin muncul kenangan waktu masih cicing di kulawarga Subrata, kamewahana jauh puluhan kali lipat dibanding jeung villa ieu, padahal belasan tahun katukang, komo ayuna.
Telila treuk anu dibawa ku Karsidi datang, Mardi ato, buburu keluar mapak keun, kuli perumahan anu narungguan dititah ngasup-ngasupkeun barang langsung kana posisina. Dudung jeung Karsidi turun tina bak treuk, Rukmini jeung Unah anu diuk diharap jeung supir oge turun, opatanana bengong ningali kaayan di luar villa anu geus alus, Karsidi jeung Dudung mantuan ngasupkeun barang ka jero. Rukmini teu sabar nempo ka jero, begitu Karsidi keluar langsung ditanya. Karsidi, kumaha kaayan di jero? Karsidi ngarahu. Saumur hirup kuring karek nempo kamewahan siga kitu, Ima Salman sorangan teu kawas kitu. Rukmini kolohok, piraku, emah hayang nempo, abdi ngiring, ceuk Unah bari nutur keun. Unah nepikeun ka nyorot kotu urna, kuduna villa ieu dicicingan ku manehna jeung Ibro. Tapi ayuna tenyang ka sacongo buuk ge, kala icih anu bakal nyicingan, Unah ngan bati hanjakal, akhirna dua anana ngalengkah ngedeketan panto villa. Rukmini ngajanteng di ruang tamu bari ngararetan kaendahan di jero nepi ka teu bisa nyarita nanaon, pon kitu deui Unah. Lalangit ruang tamu luhur ngalungkawing, aya kana 10 meter mah, di tengahna ngagantung lampu kristal warna emas sababaraha umpak, katingali gede jeung mewah. Cahaya lampu dipantulkan ku kristal pating karetip endah. Suku Rukmini ngadek-dek hampir teu bisa nangtung. Villa Kusuma waktu dibangun baheula, jauh pisan lamun kudu dibandingkan jeung villa ieu, komo dekorasina, pasti betah pisan mun sekdirina menang cicing di dia, moal hayang kaluar ti imah, nyabak itu nyabak ieu, nempo itu nempo ieu. Hanjakalna kabeh geus beda, Mardi Bagja bisa boga minantu kawas Udin anu saacana dihina, disapelkeun, tenyang kabudak yatim piatu menang manggih salakina ti proyek perumahan bisa jadi jelema beunghar. Lamun nyaho ti samemehna, Rukmini moal wani ngamomorekeun Udin, bakal diogo, dibagran, oge moal wani nyinggung hate Mardi, anu akhirna pasti bakal dibawa cicing di villa ieu tanpa kudu dipenta, tapi ayuna dirina geus mutuskeun hubungan duduluran, hese pikeun bisa akur deui. Unah nepi ka ceri, panona berem, melong ruang tamu anu mirip istana kaisar dina film-film, lamun lain kalakuan ninina anu geus nyinggung Udin, Ibro moal ujuk-ujuk mutuskeun dirina dina kaayan kotor, malah beki ngarasa kotor saenggeus jadi kaulinan Firman jeung Barena, tong boro lalaki beunghar, lalaki biasa ge geus teu ngararet. Harita barang geus asup kabeh, treuk geus kosong, Mardi oge geus mariksa yen barang dina kaayan kumplit jeung layak pake eueuh nu ruksak, Mardi bungah kacida bisa ngapimilik barang-barang titinggal bapana ku harga murah. Ma, barang geus dipariksa, rek dibayar ku cara kumaha. Rukmini ngarenjak, terus melong benget Mardi, ieu titinggal bapa maneh, peker maneh, teu kudu diduitan. Mardi reuas, ulama, emah keur butuh duit, treuk kudu dibayar, aya Karsidi, Unah jeung Dudung, acan tangtu satujuan. Rukmini gogodek, emah nyaho, tapi kabeh kumaha ceuk emah mikeun ka maneh saha anu wani ngabantah. Mardi ngecelakeun Cipanon, nuhun mah, Lastri langsung curinghak, hartina duit 12 juta moal jadi keluar. Rukmini ngarenghap, Mardi, tapi emah milu cicing di dia, bere emah sakamar, ima emah rek di Jabal Kubang, maneh bakal tega nempo emah sare di jalan. Kabeh jelema anu ngadenge ngarenjak bari silih pelong, Lastri komo nepi ka wanipok. Alah, sing horeng kitu maksudna, bager palsu, rek nukuuran parabot ku kamar. Sanajan Mardi karunya, tapi Mardi nyaho akibatna lamun Rukmini ditarima, Rukmini moal bisa ngalengitkeun sifatna, pasti langsung hayang jadi ratu, anu hayang sagala dilayanan, sagala omongana kudu digugu, teu menang aya anu ngabantah, moal aya katentreman, Udin oge sarua, sok sieun Mardi narima. Unah malah leuwih kaget campur ambek, dina kaayan kieu Rukmini masih mikiran dirina sorangan, padahal kaayan kieu teh pan akibat tina kalakuana, kermah indungna geus kabur ninggalkeun dirina, ayuna ninina oge rek ngena-ngena sorangan. Lamun bener Rukmini ditarima ku Mardi, hiji-hijina anu bisa dijual di Villa Kusuma ukur barang antik jeung perhiasan, tapi teuing ditunda di mana, jeung hargana oge acan pugu sabaraha. Sabab kabeh cicing saola kahipnotis ku omongan Rukmini, Lastri nyarita ka sararea. Woi sadar kabeh, villa ieu miliaran, dekorasina ratusan juta, sanajan sakamar, na sabanding jeung harga furniture, acan dahar sapopoena, acan bakal rawing ceuli ku omelan-omelana, memangna bakal cicing di kamar terus. Rukmini nembal laun, furniture, kuring mere ikhlas ka anak tandakanya ama Mardi, ulah dibanding-bandingkeun jeung harga sewa kamar. Lastri JB, mun kitu, kuring nolak pamere emah, jik bawa balik deui, di dieu ge ngahrinan hungkul. Mardi asa hudang tina ngimpi, bener, moal aya bedana jeung cicing di Villa Kusuma baheula, lamun aya Rukmini di dieu. Ma, mana nomer rekening emah, ku kuring dibayar, ceuk Mardi. Rukmini melong, anjeun moal narima emah, Mardi ngajelaskeun. Lain masalah narima atawa teu narima, transaksi kuring jeung Karsidi dijual beli barang, perjanjian nanaon. Rukmini ambek, terus kumaha pamenta emah, tega kitu maneh nempo emah jadi galandangan terus paeh di jalan kawas anjing.
Lastri buburu nembal, ulah loba nyarita anu eueuh gunana, beres jual belinya beres, ulah diimplik-implikan hayang milu cicing di dia, kuring ngarti anjeun handal, tapi kuring teu handal, malah syukur bisa jauh jeung maneh, jadi ulah ngaganggu kabagjaan batur. Mardi umbuk ngabandungan omongan Lastri sanajan garihal, sabab memang teu sakuduna Rukmini maksakeun maneh milu cicing anu antukna malah ngajadikeun beban keur mental kulawargana, ngabogaan hiji radio butut geges asa jangar, komo lamun dua, pasti unggal poe bakal ngadenge papasean. Ma, enggal pasihan abdi nomer rekening ema, atanapi transaksi batal, barang taekeun deui kana treuk, ceuk Mardi ka Rukmini. Rukmini ambek terus nyerenteng ka Mardi rek nampiling, untungna Mardi kaburu mundur salengkah, lengan Rukmini ukur nepak angin. Rukmini ambek ningali sikap Mardi nu paling diharapkan bisa ngijinan dirina milu cicing di villa, ternyata sarua nolak, tapi memang eueuh deui cara sejen. Rukmini molotot ka Mardi, anjeun memang lain anak ema, ulah hayang datang ka masanajan ema paeh. Lastri buburu nembal, alus, jadi kuring moal kaganggu deui. Rukmini batuk, terus ngaluarkeun kartu bank, transfer keun ka dieu, leuwihan 500.000 keur mayar treuk. Lastri kerung, naha, memangna 12 juta teh termasuk ongkos treuk. Teh, eta ukur harga barangna, tembal Rukmini, Lastri nyarita deui. Di mana-mana ongkos pengiriman mah ditanggung penjual, memangna aya perjanjian ti samemehna. Rukmini molotot ka Lastri, montong loba omong, bisi dibebeken tah sungut teh, transaksi jual beli lain jeung maneh, ceuk Rukmini bari nyiwit biwir Lastri dipurilitkan. Lastri lain Mardi, Lastri memang acan pernah bisa sopan ka Rukmini, jadi pigelang Rukmini langsung diranggam satarikna, pikeun ngaleupaskeun ramona nu keur murilitkeun biwirna. Lesotkeun, teu dilesotkeun, rasakeun akibatna, lantaran ranggeman lengan Lastri anu paga kana pigelang leungeunna, ramo Rukmini anu nyiwit akhirna lepas sorangan, sabab Rukmini ngarasa nyeri, leungeunna dikepeskeun ku Lastri nepikeun ka awak Rukmini hampir kabawa ngabangking, ngan untung kaburu dicekelan ku Unah. Rukmini teu nyangka Lastri bakal ngalawan, pigelang leungeunna anu tadi diranggam ka ciri barem semu genep. Mardi mulangkeun deui kartu ka Rukmini, tos ditransfer 12,5 juta mah, mangga diparios heula. Lastri molotot ka Mardi, kabatur babari mere 500.000, ka kuring pamajikan sorangan pelit. Gandeng, tembal Mardi bari males molototan, ponsel Rukmini disada, aya notif tina mobile bankingna, duit 12,5 juta geus asup, Rukmini mureleng ka Lastri. Tungguan wawales aing kasia, Rukmini malik bari nyekelan lengan Unah. Hayu balik, Unah ngarenghap ngemplong, lamun Rukmini ditarima ku Mardi. Tangtu dirina bakal balik tiluan tanpa mawa duit sama sekali sarta bakal bingung nying harapan pu isuk jeung saterusna. Dudung oge anu ti mimiti lalajo di saluaran panto, ngarasa bungah ninina terjadi cicing di villa. Karsidi geus nungguan dina bak treuk, nempo Rukmini kaluar Karsidi nanya. Geus dibayar mah, Rukmini ukur umbek bari jamedut, buburu naek kana treuk dibantuan ku Unah, Dudung oge nerekel kana bak treuk terus diuk gigireun bapana. Karsidi kerung terus nanya ka Dudung, nah nini mane jiga nu ambek. Lah, biasana ge kitu, tembal Dudung Karsidi kerung. Ayuna hirup urang gumantungkan ini, jaga sikap anjeun harapan nini. Dudung ngajelaskeun bari ambek, Pa, parabot rek dibikin ku nini ka Mardi, asal si Uwa daek mere sakamar ker nini, untungna Uwa teu ngijinan. Naon, Karsidi kolohok, teu nyangka indungna bakal boga pikiran kitu, pikeun nyalametkeun dirina tega rek ngantep anak jeung incu-incuna, pamajikana kabur, piraku indungna sorangan oge rek lepas tina tanggung jawab. Karsidi ngararet ka Dudung, teangan barang antik jeung perhiasan titinggal aki anu disumbutkeun ku nini, urang jual kabeh, terus tinggalkeun boga nini kawas kitu mah. Dudung kerung, neangan di mana pa, kamari peting lomarina geus dikosongkeun ku kuring sabab rek dijual, risbangna oge geus dibongkar, tapi kuring teu manggi nanaon salianti baju-baju nini. Mardi kerung, ti mimiti ayuna, tutur-tutur terus ka mana wae nini indit, pasti hiji waktu bakal ka tempat dirina nyimpen perhiasan. Enya pa, Dudung ungguk, sainditna Rukmini, Lastri seserian sorangan bari sababaraha kali selfie ku ponselna, sanajan masih ambek ka Mardi anu geus ngaganti sandi ponselna ku ulang tahun Mei, jeung kesel lantaran saldona dibeakeun kabeh, dirina bunga geus bisa nyingkirkeun Rukmini ku cara anu pasti bakal matak nyeri hate. Leuwih bunga deui lantaran laksana pindah ka villa, kamewahan anu acan pernah katempo jeung katincak samemehna, ayuna justru bakal dicicingan salilana. Biu karek barang ti Karsidi anu datang, tapi sakeudeng deui pasti kabeh barang anu tadi dibeli bakal datang. Lastri buburu ngomong ka Icih, Cih, emang moal jadi di lantai 2, sabab kamar panggedena aya di lantai 3, jadi emang hayang nyicingan kamar eta. Icih ngararet ka Udin bari kerung, tapi Udin ungguk. Nyata nanaon, emang sareng bapa di lantai 3, wios abdi sareng Kang Udin di lantai 2, tembal Icih. Tapi abdi tos janji ka Elsa bade masihan sakamar, hawa tos salami iya anjeunna nyalira di hotel. Elsa wisesa, Lastri nanya, muhun, Icih ungguk.
Lastri curinghak, tenanaon, kakayaan kulawarga wisesa jeung nata prawira sabanding, kacicingan ku Elsa moal nyusakeun daripada ku nini maneh. Lastri buburu ngalengka kana lift, emarek ka lantai 3 heula, rek mapantesker merenah-merenah keun barang di mana geus datang. Udin ngararet ka Ici, "Nyi, hayu ka lantai 2, akang mah malah acan nyao." Ici ungguk, duanana ngalengka kana tangga, sabab lift keur dipake Lastri. Dena bangunan di lantai 2 sarua jeung lantai 3, aya hiji kamar sare ukuran gede jeung 2 kamar anu leuwih leutik, kamar mandi aya di tiap kamar oge ngabogan balkon masing-masing pikeun niis, oge aya ruang keluarga anu ngageblang gede. Udin jeung Ici milih kamar gede pangharepna anu ngahubung ka 2 balkon ka hareup jeung ka gigir, tina balkon hareup pamandangan kota Bandung anu aya di handap ka tembong endah, ti balkon gigir ka tempo jalan pagunungan Lembang anu luar leor jiga oray. Kamar tengah rek dipake ku Ici jadi ruang kerja, sedengkan anu tukang keur Elsa, kamar tukang ge sanajan ukuranna teu lega kawas kamar hareup, tapi boga 2 balkon nu nying hareup ka tukang jeung ka gigir, anu ka tukang pamandanganna leuweung pinus. Udin nyarita ka Ici, "Nyi, ranjang anu dibeli ukuran panggedena pan?" "Muhun 2 meter Kang," tembal Ici. Udin seri, "Anjeun sares sorangan, moal lega teuing." Beungeut Ici berem era, "Maksat akang," Udin malik ka Ici. "Sataun leuwih akang ngarengkol dina samak, promosikeun akang naek satingkat." Ici ngalengka kana balkon bari tungkul, "Promosikeun kumaha?" "Milu sare dina ranjang Nyi," tembal Udin. Ici seri, "Memangna abdi kantos ngawagel, tiap ditaros, Kang dihandap tiis, akang pasti ngawaler, henteu, akang geus biasa, sok saha anu lepat." Udin langsung bungah, "Nuhun Nyi, jadi akang teu perlu meuli ranjang sorangan." "Tetep kedah ngagaleuh," ceuk Ici. "Naha?" Udin kerung. "Kangge Elsa panta acan aya," ceuk Ici nyikikik seri. Udin nepak tarang, "Telepon ku Nyai ka mebel buru, ngara diantarkan sakalian, talangan heula duitna, keku akan digantian lamun boga." Saenggeus Ici nelepon mebel sarta nerasferkeun pembayaran, 2 anana tarurun deui ka handap, Udin bunga bari heheotan, sabab dirina geus bisa sare saranjang jeung Ici. Paso sore rombongan truk ti mebel geus nepi mawa sagala rupa parabot jeung barang elektronik, sakalian dirakit sarta ditempatkan di posisi anu dipenta ku tuan rumah. Kakurangan ukur piring, gelas, panci, katel, bantal, guguling jeung barang letik sejena anu bisa diangkut ti imah hebel sakalian pindah. Lastri langsung gegelehan dina ranjang anyar bari nyarita ka Mardi. "Kuring geus teu hayang balik ka imah butut, rek langsung cicing di dieu." Mardi kerung, "Rek kumaha maneh bisa sare, acan aya spray, bantal, selimut jeung alat mandi. Pokona teu hayang balik deui ka imah butut, titik," ceuk Lastri. Mardi nyarita, bari ngaleos kaluar, "Pek, kumaha maneh wae lah, kuring mah rek balik, rek meresan barang-barang sorangan keur bawaan ka dieu, baju, barang antik, jeung sajabana." Lastri ngorejat, terus mudak Mardi, "Milu, ari ditinggakeun sorangan mah kuring geembung." Dina jero lift Lastri nanya, "Sabaraha duit sesa?" "Rek naon?" Mardi nanya, "Sakadar nanyawi, memangna teu menang," tembal Lastri. Mardi mureleng, "Nyesa 200.000, tapi rek dibikeun kasih Udin keur nambahan resiko dahar sapopoe." "Jadi moal mereka aing," Lastri molotot teu malire kana panto lift nu geus muka. "Neangan sorangan," ceuk Mardi bari kaluar tina lift. Lastri ngudak bari nyekelan lengan Mardi, "Ngajedok, aing rek nanya, kunaon kata, sandi ponsel sia diganti ku ulang tahun si Mei, aing anu ngalahirkan anak sia, tapi pikiran sia masih ngulayaban kasih ublak Mei." Mardi ngarenjak, manehna nyaho Lastri pernah nyoba ngoprek ponselna sawaktu dirina keur mandi, tapi teu nyangka ternyata Lastri nyaho kodena, hartina ponselna geus dibuka. Mardi babaliran teu wani melong panon Lastri anu keur molotot, sabab bingung campur sieun, untung sandi pembayaranna beda, lamun sarua, pasti 20 juta bakal leungit deui. Lastri mulak cangkeng, "Geus 2 poe aing sabar, dijenggut, dilelepkeun kana sayur bayam, ditampiling, tapi aing teu ngalawan, kunaon sia masih tega nganyeri hate aing." Mardi ambek, "Sia karek 2 poe, aing 25 tahun geus sabar nying harepan sia." Lastri ngejerit bari ngecaprak, "Koplok, kunci ponsel make ulang tahun si Mei, untung si iblis geus di Amerika, geus kawin sarta boga budak, mun masih ngajedok di Bandung siganna geus lila sia salingkuh ti aing." Gelepok, Lastri ditampiling ku Mardi, "Naon, iblis, teu tibalik, Mei moal boga pikiran kotor kawas sia, anu ngamangfaatkeun lalaki mabok pikeun nyarean, Mei indit ka Amerika lantaran kalakuan iblis sia anu geus ngadu domba, ngaku-ngaku renah padahal henteu, saha nu iblis." Lastri nyekelan pipina, "Lamun aing iblis, kunaon bisa bijil anak sia tina beteng aing, kunaon sia daek ngarenahan iblis." Mardi nyorowok, "Dasar setan, lantaran aing ditipu ku sia, kuduna aing kawin ka Mei, lain ka sia." Gelepok, Lastri males nyabok Mardi, "Tadi nyebut aing iblis, ayuna setan, dipodaran sia ku aing," bari muka selopna rek dipake nakol sirah Mardi.
Tapi suku Mardi kaburu ngajejek beteng Lastri nepi ka labuh nangkarak, curug Mardi nunjuk kana banget Lastri. 25 tahun aing sabar, aing geus teu hayang nele banget maneh, montong hayang deket jeung aing, montong nyampurkeun aing ka kamar aing. Mardi ceri bari nyampurkeun Ici anu kolohok lalajo jeung Udin. Cih, hampura bapa kudu nyereikeun indung maneh, bapa geus teu kuat. Lastri oge ngomong, ulah dihalangan Cih, keun bae sina nyereikeun emah, tapi bapa maneh ulah sina ngajedok di dia. Ici ngaudangkeun indungna, "Ma, kunaon deui atuh, kedahna urang sadayana suka bunga ku margi enjing tos tiasa ngali ka dieu, kunaon kedah pasea deui." Lastri nunjuk ka Mardi, bapa maneh ngaganti kunci ponselna ku ulang tahun urut ka bogona, terus nyebut emah iblis, setan, padahal maneh bisa lahir tina beteng emah teh lantaran bapa maneh, tapi bapa maneh teu bisa mopohokeun urut ka bogona. Ici ngareret, "Pa, kunaon atuh bet kedah kitu?" Mardi era ku Ici. Bingung kumaha kudu ngajelaskeunna, rumasa ngaganti kunci ponsel, rumasa nyebut Lastri iblis, tapi da memang kanyataanna kitu, ngan Mardi teu boga kakuatan pikeun ngajelaskeun ka Ici, sok sieun Ici jadi milu mikiran lalakon indung bapana. Mardi tungkul bari nyarita ka Ici, pangalaman kahirupan bapa jeung ema eueuh kaitanna jeung anjeun, anjeun anak bapa eueuh maksud nyinggung anjeun, bapa nyaah ka anjeun. Ici memang tepati ngabandungan obrolan bapa jeung indungna, ngan nempo duanana hok hak pasea bari silih tampiling. "Pa, abdi teu hoyong uningan naon anu tos ka alaman ku ema sareng ku bapa. Bos ata acan abdi lahir atanapi sa atosna, anjeun duaan tos 25 tahun nikah, yuswa abdi tos 24, kirang payus teras terasan pasea wae, anggur masih lipikanya, ngarobi kunci ponsel ku tilas kabogoh, eta namina tos salingkuh, anjeun tiasa bebas ngalakukeun naon wae upami tos resmi cerei, ayeuna mah pan masih katalian ku hukum nikah." Mardi cicing sabab ngarasa salah, kabe omongan anakna bener, sacara hukum dirina acan cerai jeung Lastri. "Anjeun bener, bapa nu salah, bapa menta hampura, Ici Sri. Anu dinyenyeri ku bapa ema, sanes abdi, nyuhungkeun hapunten ka ema." Mardi ngararet ka Lastri, "Lastri, kunci ponsel rek diganti, montong ngajak ribut deui." Lastri ngarasa menang geus dibela ku Ici, "Ganti kabe jeung kode pembayaran bank sakalian, ngara aing babari lamun butuh duit, teu kudu ngarengik menta." Mardi kolohok, masalah duit di bank tetep hak kuring anu ngatur, teu kudu loba akting ku papaseaan lamun tujuanna kadinya dinya keneh. "Lastri Sri, naon gunana aing jadi pamajikan lamun sagala teu menang?" Mardi jamedut, "Teu nanaon, ku aing diganti ayeuna." Mardi ngodok ponsel terus transferkeun kabeh sesa duitna ka rekening Udin, terus ngaroba sandi pembayaran ku ulang tahun Lastri. "Tah, sandi geus diroba kabeh ka ulang tahun maneh." Lastri curinghak bari ngarebut ponsel tina lengan Mardi, terus dipariksa. "Saenggeus bisa muka ponselku tanggal ulang tahunna langsung kana mobile banking, tapi pas nempo saldona nol." Lastri jamedut, buburu mariksa transaksi terakhir, ternyata dioper kabeh ka Udin, ponsel Mardi dibalangkeun ka luar tina jandela. Ici bengong, Lastri hayang ngerewes banget Mardi, tapi sabab aya Ici, akhirna ditahan. Mardi buburu kaluar ti imah nyokot di ponsel anu ragrak dina jukut di taman, terus asup kana mobil, nempo Mardi asup kana mobil, anu sejen oge naluturkeun asup, mobil akhirna ngabiur balik. Nepi ka imah kabeh sibuk meresan barangna masing-masing, sarta diasup-asupkeun kana bahasi jeung jok tukang BMW, 2 mobil langsung pinuh. Ici teu poho nelepon Elsa sangkan isuk check out di hotel terus pindah ka Villa Bougainville, Elsa bungah ka cidang ngadengeuna bari ajrak-ajragan. Saprak resep ka Udin, Elsa hayang bisa terus deket jeung Udin, sangkan leuwih nyaho kana si hatena, syukur-syukur bisa mantuan sagala kasibukan Udin, ayeuna kesempatan eta geus datang, bungahna teu bisa dicaritakeun deui. Di villa bakal leuwih loba kasempetan pikeun bisa paduduaan, Ici digawe, sanajan Elsa oge digawe, tapi teu terikat jam kerja, sedengkeun Udin, salilana di imah, jadi Elsa ge buburu meresan barang-barangna anu hampir 4 koper, kaasup boneka-boneka baradak baturna salila cicing di hotel. Di Villa Kusuma, saenggeus beres ngajual parabot ka Mardi, Karsidi jadi cicingan sarta loba ngalamun, hatena mimiti ngeuwa ka Rukmini, hayang milu cicing jeung Mardi, eta geus nembongkeun yen Rukmini teu boga kanya deui ka diri jeung anak-anakna. Baheula Mardi diusir, ayeuna hayang cicing jeung Mardi, Karsidi ngarasa geus eueuh gunana kudu terus-terusan nuturkeun Rukmini anu geus jelas-jelas rek hianat. Tapi Karsidi bingung, Karsidi teu bisa ngahasilkeun duit, salian geus kolot, teu boga pangalaman gawe berat, dudung oge sarua, budak manja, acan pernah nyaho cara neangan duit, jaba ayeuna boga panyakit beser terus, teu bisa nahan cikihna sorangan. Unah, sanajan loba pangarti, tapi ku pangalamanna anu kungsi dijadikeun cocoan ku Barena jeung Firman, Unah geus teu hayang kaluar panggih jeung jelema loba, sabab hampir sabandung geus pada nyaho ka dirina. Karsidi akhirna manggi cara,
Nyaeta kudu bisa narik duit anu 12 juta tina rekening Rukmini. Ma, rekening anjeun geus kacatet ku bank sebagai pamilik palapa, lamun duit aya di dinya, gampang dibekukeun ku bank, operkeun kana rekening kuring mah. Rukmini kerung, memang keur mayar ka bank, dikira maneh keur naon, dibayarkeun heula kana bungana, urang masih bisa ngarenghap sabulan deui, lamun bungana teu dibayaran, lain ngan ukur imah anu dijabel, emah ge bakal asup penjara. Karsidi ngarenjak, ma, naon anu rek dipertahankan deui, ayeuna bisa mayar bungana, bulan hareup kumaha, acan biaya dahar sapopo we, mending oper ka kuring, urang atur keur dahar, asal bisa ngirit, pasti cukup keur setengah tahunan mah. Rukmini ngajelaskeun, lamun bungana teu dibayaran, emah bakal dipenjarakeun, palapa makek ngaran emah anu tanggung jawab kana sakabeh hutang perusahaan. Karsidi buburu ngomong, lamun kitu kaluarkeun 1 juta 2 juta mah keur ngarenghap, ulah dibayarkeun kabeh, kuring geus saminggu teu ngaroko. Rukmini molotot, dina kaayaan kieu sia masih mikiran udut, bisa dahar keneh geus untung, ieu kalah mikiran udut. Karsidi nyarita deui, kuring bisa nahan, tapi pemper si Dudung, wedak si Unah, memangna cukup keur dahar hungkul. Rukmini muncereng, emah teu paduli kana kabutuhan sejen anu teu penting, duit, emah anu ngatur, dahar urang kurangan jadi 2 kali sapoe. Dudung jeung Unah ukur silih reret sedih. Duanana biasa hirup senang teu bisa nying harapan ka susah, saprak indungna kabur, geus deui anu merhatikeun kabutuhanna. Ayeuna Rukmini nyekel duit, tapi teu worat ngaluarkeun satik keur pangabutuhna, malah ngurangan jatah dahar anu biasana 3 kali jadi 2 kali. Dudung ngararet ka Rukmini, gampil kangge nini kumargi nini tos sepuh, teu seueur gerak, tiasa nahan lapar, tapi abdi sareng jeung Unah benten, masih peryogi energi kangge aktivitas sadidinten. Unah oge nyarita, muhun ni, tos saminggu abdi tara ngangge kosmetik nanaon, abdi teh anom keneh. Rukmini muncereng, eta masalah maneh, mun harita bener ngalayanan si Firman maneh moal kawas ayeuna. Unah buburu nembal, na ari abdi lepat naon, Firman impoten ku si Udin, sata acan impoten pan masihan keneh 50 juta ka abdi teras 100 juta kan ini. Rukmini ngabalier, lamun maneh ngalayanana bener mah, rek jak rek impoten, lalaki moal indit kitu wae, buktina, sanajan impoten maneh tetep teu bisa nahan si Firman, kala balik ka pamajikanana, eta hartina palayanan ti pamajikana, leuwih hade tibatan pelayanan ti maneh. Karsidi ambek ngadenge Unah disalakeun ku Rukmini. Ma, Unah geus nurut kana parentah, anjeun, anu dipungpang, kunaon ayeuna jadi disalakeun. Rukmini mencrong ka Karsidi, bener, tapi parentah aing teu dianggeskeun, karek mere 100 juta, mana 700 juta deui, dioper ka si Barena daek wae, bari hasil nanaon. Karsidi nangtung, ranan ngabahas anu engges, moal aya tungtungna, ayeuna bere kuring 2 juta keur ngadangdanan anak, atawa dieken barang antik jeung perhiasan bisi kaburu disita ku bank, urang jual heula mengpang masih aya waktu. Rukmini kolohok, siarek modaran aing, marane tiluan wani meres aing, hirup ukur nyusakeun kolot, lain malikir neangan duit sorangan. Rukmini teu nyangka, Karsidi anu biasana sok nurut kana sapamereana. Ayeuna geus wani maksa menta, Rukmini mimiti curiga kana parobahan sikap tiluanana, ibarat lenta anu geus napel mangton taun, ayeuna sedoten deui, terus rek indit bari ninggalkeun Rukmini dina kaayan beyakeun getih. Ningali sikap anak jeung incuna geus rarobah, Rukmini beki pagah, kala kumaha Rukmini moal ngabejakeun, di mana dirina nyumputkeun barang antik jeung emas, anu hargana masih puluhan juta. Lantaran sangsara, akal sehat jeung moral jelema jadi ruksak, kitu oge jeung kulawarga kusuma ayeuna. Kabeh geus jadi saling curiga. Akhirna Rukmini ukur nyesakeun 500.000 keur dahar sarerea, sesana dibayarkeun kana bunga injeman ka 2 bank, sarta menang masa tenggang keur tagihan berikutna. Aya waktu pikeun ngarenghap, imah salamet teu waka disegel, Rukmini masih ngaharepkeun aya jelema anu datang kawas Firman, daek ngabatu ngabangun deui palapa anu geus rungkat, sabab ukur 300 jet deui hutangna ka 2 bank. Karsidi ngarahu, 500.000 keur dahar, paling ukur cukup keur samingguan, eta geus irit pisan. Pikirna. Isukna Rukmini ukur nyokot 10.000, meuli setengah kilogram beas, sasira engkol jeung saons pejit hayam sarta bumbu sop anu geus jadi, di imah Dudung, Unah jeung Karsidi riweuh ngotek ka satiap juru imah neangan barang antik jeung perhiasan anu disumputkeun ku Rukmini, tapi teu kapanggih. Pas sarerea sarapan bareng anu ukur jeung sayur sop pesina, engkol jeung pejit hayam sarta dilobaan cayina, mardi sakulawarga geus ngabiur pindah ka villa make 2 BMW. Udin ngararet ka Ici bari nyupiran, "Nyi, barang akang aya nu tingaleun, samak teu kabawa." Ici seri, akang tak acan siap kulem dina ranjang. Udin ngelemes era, teu nyarita deui, tapi jero hatena mah surak. Nepi ka villa kabeh sibuk ngabebenah kamarna sewang-sewangan, mardi panghulana beres, lantaran ukur mindahkeun baju tina tas terus dientep kana lomari menang meliti Karsidi,
sarta nundaan barang antik kana lomari maenan di ruang tamu, mardi teu meuli ranjang, jadi teu sibuk teuing kawas nu sejen, masalah sare bisa di mana wae. Ici beberes di kamar, Udin beberes parawat dapur diasup-asupkeun kana kitchen set di lantai hiji, mardi jeung Lastri geus teu patanya, duanana hare-hare sanajan papaliwat. Udin teu mikiran mitohana, tapi Ici mah ngarasa hariwang, da dihente-hente ge duanana bakal salantai, jaba pangluhurna, kumaha mun raribut deui, parasea terus Lastri nekat siga mangkukna, rek nabraken maneh kana mobil, di dieu leuwih gampil, kari luncat tina balkon, Ici meres otakna, neangan cara pikeun ngaakurkeun dua kolotna. Telila Elsa datang kana taksi, opat koper gas diasupkeun ka imah ku supir taksi, Ici mapakeun bari langsung ngajak Elsa ka lantai 2 naik lift rek nuduhkeun kamarna. Kang, pangmanggulkeun koper Elsa ka kamarna, cuk Ici nyorowok ka Udin anu keur beberes di dapur. Udin teu kaburu nempo Elsa sabab geus asup kana lift jeung Ici, tapi nempo masih aya 2 koper deui ngagoler di ruang tamu, buburu duanana dijingjing ka lantai 2 ngaliwatan tangga. Barang asup ka kamar Elsa rek nunda koper, Udin kolohok nempo dangdanan Elsa ka tempo gelis pisan, make windbreaker krem, jeung sweater hideng di jerona, salian ti jangkung jeung montok, oge ka tempo dewasa, kahandapna rok pondok wul jeung legging hideng sarta sapatu hak jangkung, sukuna kaciri panjang. Pas nempo Udin asup, banget Elsa berem bari ngadadahan. Kang Udin, nuhun teu kaabotan abdi ngiring linggih di dia. Udin seribari buburu nunda koper rampang-rampang. Tenanaon, sanajan ngejawab tenanaon. Tapi sabenerna Udin teh hayang saema jeung Elsa, komo ayuna cicing salantai, sabab Elsa teu bisa nyumputkeun perasaana kawas warni. Ici teu merhatikeun parobahan dina sikap Udin, Ici sibuk mantuan Elsa ngasup-ngasupkeun barang kana lomari baju urut unah anu geus dibeli. Elsa rurat reret ka sakuriling kamar, kamarna ageng, aya 2 balkon. Udin ungguk, anjeun bakal betah, anggap imah sorangan. Elsa ngadeketan Udin terus ngaherwes, kumaha hubungan akang sareng Ici. Biasa wae, Udin kerung. Tara pasea, Elsa ngaherwes deui. Tara, Udin gogodek, Lastri di lantai 3 keur sibuk selfie di tiap juru ruangan, kamar mandi, malah nepi ka balkon sagala, terus diposting. Statusna, akhirna bisa cicing di istana, hasil jepretan foto banget jauh tina kanyataan anu sabenerna, sabab geus make filter ngarah ka tembong leuwih gelis jeung leuwih ngora bari bibirna dimunyan menyon ngarah ka tingali bangetna tirus. Salian diposting kana Facebook jeung Instagram, fotona oge dikirim kabeh kana WA Rukmini, dibareungan ku chat. Kamar sare aya 10, ngan ukur kausian 4, masih aya genep deui tapi lain keur maneh, bari make emot ngelel. Komentar dina Facebook jeung Instagram rata-rata pujian keur bangunana, anu muji dirina, tapi Lastri teu paduli, anu penting batur nyaraho dirina geus cicing di villa mewah. Rukmini nempo foto-foto anu dikirim ku Lastri sarta maca chatna, Rukmini jamedut, cimata nyurucut teu karasa. Harita Rukmini karek balik di pasar, meuli 10.000 deui keur daharan berang anu sarua jeung tadi isuk, ngan ususna diganti ku tulang taleng hayam. Salian ti ngirit duit, sakalian hayang ngawara anak jeung incuna sangkan bisa diajar hirup perih, teu paduli rek di dahar atawa henteu. Dudung jeung una ukur bisa pasrah, sabab geus teu bisa kumaha deui, anu penting masih bisa dahar, samemehna sop jiunan ninina sok ngeuna jeung kumplit, make kentang, wortel, daging sapi, ayuna ukur engkol hungkul. Bari rasa kaina asa ngenah keneh cimata onaman karasa asin. Basa kabeh di tembongan foto jeung chat Lastri ku Rukmini, nomer Lastri langsung diblokir ku sararea. Anjing, jelas ieu ngahina urang sararea, cuk Karsidi. Kalakuan si Lastri ulah dipikiran, bakal aya wawalesna, pikiran mah kumaha carana ngalunasan hutang ka bank, cuk Rukmini. Karsidi kerung, mah, hutang anggar 300 juta keneh sabab ukur dibayaran bungana. Di mana deui keur mayaran, imah ieu lamun dijual paling payu 180 juta, eta acan cukup keur ngalunasan, mending keneh jual barang antik jeung perhiasan, terus belikeun imah, tinggakeun imah ieu, jadi urang bakal bebas tina sagalana. Rukmini molotot ambek, meuli imah, maneh ngeunah bisa pindah, tapi aing tetep bakal dibui, pikirkeun eta koplok. Karsidi terus nyarita deui, mah, naon bedana hirup terus-terusan siga kieu jeung hirup di jero bui, di bui leuwih ngeunah teu kudu mikiran daharan sabab geus dibere. Kaluar ti bui emma moal aya pangbalikan sabab villa ieu geus dijabel, tapi lamun emma ngaguguk ka kuring, sanajan emma di bui, emma masih tetep boga imah pikeun pangbalikan. Rukmini molotot, jadi sia-sieun kalaparan, sia masih gablek suku jeung lengan, masih bisa digawe jadi tukang sasapu di jalan atawa mulungan botol urut pikeun dijual, barang antik jeung perhiasan, cadangan keur dibayarkeun ka bank, tapi moal dijual ayuna. Karsidi nangtung, barang bapak eta barang sararea, hak ditahan ku emah sorangan. Rukmini nembal lalaunan, podaran emas sakalian, maneh tetep moal bisa manggihan barang antik jeung perhiasan emah. Rukmini nyiduh,
Cuy, bapa mikeun barang eta kama, emah hirup keneh, satungtung emah hirup keneh eta milik emah, rek dikumahakeun kumaha emah oge rek nandongkeun asuransi jiwa keur mayar hutang ka bank, jadi lamun emah paeh di jero penjara, moal aya gegelen keur maraneh. Karsidi jadi bingung, masalahna ayeuna keur teu boga duit tapi teu boga kamampuan keur neangan duit, lamun Rukmini paeh terus asuransi ditandongkeun ka bank atawa disumbangkeun, sarerea geus moal aya harapan. Hampura mah, kuring biu emosi. Lain kitu maksud kuring. Hampura-hampura, tapi angger teu ngarti-ngarti, ceuk Rukmini. Harita 2 mobil bank jeung 3 mobil polisi eren di harapan imah. Saregu polisi turun tina mobil make seragam lengkap, mawa bedil, detektor logam jeung anjing pelacak, sarta 4 patugas bank marake kameja jeung dasi, langsung naik kana teras sarta ngagudor panto. Kabeh reuwas sabab panto digedor, buburu Dudung lumpat muka panto. Dudung kolohok nempo jelema rea harapana. Tanpa basa-basi 5 polisi langsung asup terus nyebar ke tiap ruangan imah, sawareh jaga di luar. Saurang pengacara langsung ngajelaskan ke Rukmini. Anjeun anu ngaranna Rukmini, Rukmini ungguk, atas nama pengadilan, kuring mere nyaho yen kreditor, anjeun nyaeta BNB jeung BCA geus ngajukeun gugatan sangkan ngabekukeun kabeh aset kulawarga Kusumah, termasuk aset pribadi jeung palapa, ceuk si petugas. Rukmini kolohok, kuring geus mayar bunga 11,5 jet, malah geus dibere masa tenggang, nah bisa kieu. Petugas ngejelaskan deui, bank geus nganggap anjeun teu boga profitabilitas, moal bisa ngalunasan sesa tagihan sesuai tanggal kamufakatan, jadi kuring mere waktu sajam pikeun kaluar ti imah ieu, sabab rek disegel. Rukmini beki kolohok, naha, kunaon, petugas Sri. Lantaran anjeun teu ngalunasan hutang, ayeuna kabeh kaluar, bawa baju jeung alat mandi, barang sejen tinggalkeun. Rukmini langsung leles itekna ragrak awakna oge ngarumpuyuk diuk, dirina geus ngarasa ragrak lantaran geus menang masa tenggang, teu nyangka ayeuna robah. Karsidi jeung anak-anakna oge pias, ma, kumaha, naha disegel, pan emah geus meresan bungana. Kabeh bingung, rek cicing di mana, rek indit ka mana, kabeh ngarasa powek keun. Rukmini cerik bari nyekel suku si patugas, anjeun rek maehan kuring opatan, kuring geus mayar 11,5 jet, kunaon imah kudu disegel ayeuna. Si patugas ngajawab, kuring ngalaksanakeun parentah hukum, anjeun baca deui perjanjian pinjaman antara dua pihak, didinya kabeh geus jelas. Aya waktu 3 bulan keur anjeun pikeun ngalunasan sarta ngabebaskeun aset anu dibekukeun, tapi lamun henteu, bank boga hak ngalelang ieu imah jeung aset sejena keur dibalitungkeun kana hutang, sarta anjeun bakal dituntut ka pengadilan lantaran tuduhan panipuan. Rukmini terus ceri bari ngarangkul suku si petugas. Anjeun teu bisa nyegel imah ieu, 50 tahun kuring geus nyicingan imah ieu. Petugas ngararet ka 3 baturna, bawa opatana kaluar, keunsina nenangkeun diri heula. 3 urang maju ngagendeng Rukmini kaluar. Dituturkeun ku Karsidi, Dudung jeung Una anu bingung, Rukmini jejeritan. Anjeun teu bisa sanganana di imah kuring, tapi eueuh nu malire ka Rukmini, Karsidi teu wani kumaha, sabab bisa dianggap ngalawan hukum, saha anu ngahutang, geus sawajarna narima hukuman lamun teu mayar. Dudung digigiran bapana dina teras, pakumaha atuh, di mana urang cicing. Una ngaguguk ceri, kuring teu sanggup, leuwih hade paeh. Rukmini kukulutus, nagara naon ieu, hukum naon nu geus dijieun, teu mere kasempetan wargana pikeun bisa hirup wajar. Karsidi inget kana harta bapana, ma, di mana barang antik jeung perhiasan emah, buru bawa bisi dicokot. Rukmini ukur kalawak teu sanggup nyarita, awakna geus dengdek rek kapaehan, buburu ku Karsidi ditahan. Barangna di basement handapan dapur, moal kapanggih, tembal Rukmini lalaunan. Karsidi nyusut kes sangdina tarangna, lamun kapanggih, tamat kabeh mah. Dudung nyarita, bakal kapanggih. Tenempo tadi aya anu mawa anjing jeung detektor logam, sanajan dikubur jero dina tanah ngaranna logam pasti kapanggih. Ngadenge Dudung nyarita kitu, Rukmini bener-bener ngalempreh leles, Karsidi buburu nanya. Ma, barang naon wae anu disumbutkeun ku emah di basement. Rukmini ngajelaskeun, 2 vas kembang tina perak, 3 lukisan kuno, 3 gram cincin berlian, kangkalung mutiara, 2 sapatu kuda tina emas, lampion perunggu, jeung kurang leuwih 150 gram emas mangrupa gelang, anting jeung kangkalung. Hargana sakitar 65 jutaan. Karsidi langsung nepak tarang, geus tamat, coba ngagebuka kuring, pasti bisa ngabukti imah sanajan letik tur di kampung, emah saraka, sagala kudu sakarep emah bari teu daek ngadenge kana usul batur, lamun geus kieu kumaha. Rukmini cengkat bari molotot ka Karsidi, moal kapanggih, geus dipikiranku aing cara nundana, geus dibugbrugan ku bubututan. Teu lila patugas kaluar terus nyarita ka Rukmini, bu, kuring manggihan basement di dapur, aya barang antik jeung perhiasan anu disumbutkeun. Rukmini kalawak bari molotot, petugas ngajelaskeun deui.
Lantaran imah ieu make ngaran anjeun, jadi barang anu nyumput di jerona oge dianggap nu anjeun, kabeh disita sarta bakal dilelang. Hasil lelang bakal dibalitungkeun keur mayaran hutang anjeun. Lamun hasil lelang ngalawihan hutang anjeun, bakal dibalikeun deui sesana kana rekening anjeun, tapi lamun kurang, anjeun tetep boga kawajiban 3 bulan pikeun ngalunasan sesa hutang. Si patugas nyokot formulir tina tasna, mangga tanda tangan di dia. Rukmini nyorowok, moal, eta hadiah ti almarhum salaki kuring, eueuh kaitana jeung hutang kuring. Si patugas nyarita, miturut kana katangtuan hukum, barang tetep disegel, sanajan teu ditandatangan ku anjeun. Aya bukti foto jeung kuring mawa sababaraha saksi, teu bisa ngarobah fakta, saterusna si patugas asup deui ka imah. Rukmini langsung ngagoler, kera baju Rukmini digebik-gebik ku Karsidi sabab ambek. Matak ulah asa pangbener nama, ceuk saha emma geus buni nyumputkeun, make yakin moal kapanggih sagala, buktina, kabeh kanyahoan. Rukmini cerik, emma teu nyaho bakal diteangan makek alat, lamun nyaho, ku emma ge tangtu dijual kamari bareng jeung prabot. Dudung nyarita, gunana dipake cerik, peting ieu kapaksa sare dina teras, teu kudu dahar. Una beuki ngahing ngadengena, staf bank jeung para polisi geus ngaluar-luarkeun barang sarta diasupkeun kana mobil. Rukmini jejeritan bari nyobaan ngarebut barang sababaraha kali tapi teu hasil. Karsidi geus hayang nalapung Rukmini anu kekeh teu boga kaera, ti awal nepi ka akhir kabeh lantaran kasalahan Rukmini, sombong, kekeh, tara ngadenge pendapat batur. Barang berharga geus pindah kana mobil patugas, kabeh baju jeung barang anu eueuh hargaan, kabeh ditumpukeun di sisi jalan saluaran pager imah, panto imah jeung kabeh jandela geus dipasangan polis lain, sarta ditapelan stiker, rumah ini dalam pengawasan bank. Petugas ngadeketan ka Karsidi, sok sarerea kaluar ti lokasi ieu, sabab pager bakal digembok. Rukmini jejeritan, panon bariuh, buuk geus acak-acakan. Aing moal indit, jor pager gembok ku sia, tapi aing rek tetep cicing di dia. Petugas seri, ieu geus lain imah anjeun, anjeun bisa dituduh geus asup ka pakarangan imah batur tanpa izin, disuhungkeun ka sadarana, mangga kalaluar, lamun henteu, kapaksa anjeun kabeh ditahan. Akhirna kabeh buburu kaluar, sabab sieun ari kudu diselmah. Salian digembok, panto pager oge dibere polis lain jeung digantungan plang rumah ini dalam pengawasan bank. Saacan pamit, patugas ngomong ka Rukmini, aya waktu 3 bulan pikeun anjeun ngalunasan hutang, karek kuring bisa muka deui segel ieu, tapi lamun henteu, imah ieu bakal dilelang, anjeun bakal ditahan. Rukmini diuk dina taneh, tungkul teu ngajawab nanaon, imah payu keneh saharga 180 juta, barang antik jeung perhiasan sakitar 70 juta, tetep acan bisa nutupan hutangna anu 300 juta deui, nyambung.